eueuh anu percuma di dunia ieu. Kanyeri anu ayeuna ku maneh dirasakeun eta bakal leuwih nguatkeun maneh isuk pageto. Sagala karumitan anu ayeuna ku maneh di alaman bakal leuwih ngadewasakeun maneh. Jeung sagala perjuangan maneh anu ayeuna disia-siakeun eta bakal leuwih nguatkeun maneh. Jeung perjuangan maneh anu ayeuna disia-siakeun bakal nyieun maneh leuwih tangguh dina sagala hal. Tugas maneh ngan hiji, maneh kudu terus ngalengkah dan omat ulah eureun di tengah-tengah. Najan ayeuna maneh ngarasa eta kabeh sia-sia, sing yakin weh bahwa anu sia-sia hiji waktu bakal manggih makna anu sabenerna.